warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Nepangkeun wasta pun Luki. Nepangkeun wasta pun yoga. Di dieu abdi bade ngawawancara salah sahiji nelayan di Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nama Abi Yoga. Nama abdi Luki. Abi di dieu bade ngawawancara salah sahiji nelayan di Pangandaran. Jadi nelayan. Abi jadi nelayan kan saukur bantu orang tua unggul. Terus sabaraha tahun jadi nelayan? Abi jadi nelayan di hampir kelas 2 SMP atau selama lah sekitar 4 tahunan. Sabaraha penghasilan per hari? Penghasilan per hari mah teu langkung, kumaha pendapatan lauk di lautna. Aya suka dukana teh jadi nelayan. Namun suka dukanya aya paling anu ku badai jaringna kakait kena karang apa kumaha itulah. Non wae tradisi nu aya di laut. Tradisi nu aya di laut palingan saukur hajat laut, jalan-jalan ke laut ka ditu muteran gunung. Terus Non bae nu larangan aya di laut. larangan di laut paling setiap malam Jumat dan tekenging angkat setiap hari istimewa sama model tahun baru, malam takbir, lebaran dan tekenging. Dato saya aturan nanti dituna. Kate abdi jeung yoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.